Assalamualaikum. Sampurasun baraya wargi-wargi di mana wae ayana. Aturan wilujeng patepang ya sareng simkuring. Duh. Pang awa ae dina channel ae channel. Oh sini teh lembur bawa kalem. Enjoy ke. Channel anu dipostingna atau nu diupdate-na atau nu diuploadna teh ngeunaan nya kesenian itu kesenian waya di Sunda nama di Kota Sunda gitu. Geuningan alhamdulillah kesenian Sunda utamana sakitu ngabeubreugna ragem timimitin wayang golek, jaipongan, bajidoran, terus karinding, kalawangsa, dogdog atau reak, kuda renggong, singa depok, pokoknya mah hampir di tiap wewengkon nu aya di Jawa Barat atau anu di Pajajaran lah gitunya Sunda itu pasti gaduh ciri khas masing-masing daerah kesenian teh gitu. Kesenianana, tradisina, budayana gitu. Makanya alhamdulillah geuring karenan kahijina mah reueus sekaligus oge nya berusaha nya mudah-mudahan ulah sampaikeun ka ti ayeuna yeuh ka engke teh kesenian Sunda anu atos aya anu masih aya anu bertahan dugi ka ayeuna. Kang Ibing mah almarhum ulah kagiriding cenah ku budaya deungeun gitu hawatos oge gitu lamun upami urang henteu khususna abdi pangintennya abdi nyanteu ngamumule gitu ngamumule mempertahankeun nu aya insyaallah kapayuna mah panginten urang naon nyepi pados pangintennya di channel ieu baris ngabahas naon wae sih kesenian Sunda teh seueur soalnya seueur pisan anu panginten anu abi terang oge teh acan sakumaha lah daripada abi ge masih seueur anu naon nya anu teh acan terang gitu kesenian Sunda teh naon wae sih nu anu masih aya gitu mawe di atas pisan komentarna cik abi besok mangga di komen misalkan sharingnya pasian terang misalkan naon lah kesenian anu masih tamana kesenian buhun gitu kesenian anu memang tos lami tah ayeuna tos jarang tos langki malihan tos teu aya panginten naon sih gitu mudah-mudahan tiasa digali ngaguar kitunya ngaguar naon wae kesenian anu aya di tiap wewengkon teh naon wae gitu. Oke, mudah-mudahan tiasa pernah jeung anu memang bidangna ahlina insyaallah kapayuna kamana mah yang budak ngora ieu budak ngora rai-rai nya ulah deuwikeun ka leuwih bangga dengan kebudayaan lain ulah lu kudu era ulah rasa era lah gitu dengan orang sebagai orang Sunda kieu gitunya resep kana kesenian tong dihiraukeun batur ngomong naon paduli teuing gitu. Da urang mah orang Sunda tuh kumaha deui gitu. Mun teu urang usaha sing panceg. Mudah-mudahan panceg insyaallah. Da tapi ka ayeuna ge alhamdulillah nya geukeuk kenang we gitu bari jeung teu boga lagi kenangna sikeun nu batur diajar. Diantos pisan komentarna sareng saran kritik sarannya anu utamina mah nya kangge kamajengan channel ieu nuhun pisan mugia channel ieu tiasa janten panghibur kana kalbu panggebah kana mana utamina anu mika cinta kana seni budaya Sunda nya
porsi ini lembur teh. Mangga tuh wilujeng kasadaya, wilujeng nyakseni, wilujeng nonton aon Pupi anu dipintonkeun.